nyeuseurikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy nya mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM mau dimaksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas beak dung-dungna we la ilaha illallah capek ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa Aisyah gitu cek manehna keneh pohoan muslimat ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di majalah ya di akhirat aduh ampun naon di majalah ya wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jongjona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah ae salat cai geus kolot mari beurang tadana wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae beureunan barang ngareret kana jam ding-ding geus eueuh deui aya nu mau di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok manehna ge sabungkus jajak abah kuring geus usaha komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa teh ai nyaring-nyaring geus poek padahal poek teh hujaneun angkep bre yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu Akbar Allahu Akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor aduh didinya da aki-aki teh mah mungkin ke masjid ke didinya trauma alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun aya sangu teh pangirim da teh boga pamajikan teh aki-aki teh kolak oge pangirim kolak pangirim tetangga harana ngetek di dahar teh ngadaguan adan kolak jamai teh kan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show ngabuburit ngadaguan sejak ngadaguan adan ai keur ngadaguan kitu jo kerlek ke deui sare karunya da malu sekolah teh ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasyumtu barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui
selamat menunaikan sholat subuh. Kor aing teh buka henteu saur henteu. Kusaha kepae. Makanku lapar. Tragis teman ending teh euy. Aduh ampun aing. Makanku lapar. Alah ampun aing. Oh gitu Kang.